temen anak king jumat awak king pupunin mamah sareng apa ayeuna hidup saking ngempel ngariung deui haplah tapi syukur ka Gusti Magupur tina karunia tur anugerah anu kalintang pisan ageuna geulis kasep hidup teh anak emak anak bapak tuturunan ti para kaluhun wargi-wargi di sana para wargi nu karasan dengan ayeuna tiasa kempel tayasan es ngiring enak tos teu araya nini akhir ayeuna ayeuna mah bagja hidup tiasa kempel ngariung sadayana kula warga jamadep nyaksian tina laga syukuran hidup kasep geulis anak king muasir kapihatur saresna teu biasa kabatari batara pangjaga teraya batari paming bumi ampun nah dawidi nutur catur para rasul jeung siji para wali Allahu Akbar maha luhur maha jemar maha asih maha rahman ngajemarkeun ka Gusti na bumi langit pangeusina Gusti Rabbul Alamin Murutu jati rahayu rahayunya di walagri Murutu jati rahayu rahayunya di walagri nyadi walagri wala agino jatuh keramik kersaning Gusti yang widi ngawidian tina kanan mugi Gusti nantan yung ampun masih maklum hampura anu katra pangapingin panjaring si bambas jemar waluya sing jauhi numurusu sing anggang halang raga amin ya robbal alamin alhamdulillah amin turunan geulis utamina kaneng sadayana ibu-ibu pada terang kahiji ngawitan disebat ngaherang sabarana nikah hidup anu disebat dinten kabagjaan nya celak nah hiji ngaherang anu disebat hidup bade gaduh turunan naon nu ngaherang teh nu disebat nutfah Ustaz langkung uninga nya eta marupikeun bacikal bakal turunan sarurang sunah mamani ibu deui ka ayeuna eta mani narapal di urang sunah aduh mani geulis aduh mani kasep aduh mani bager aduh mani itu mani ieu padahal pamediku urang di tanahan ibu mani teh hina kalintang hinana mah urang kedah sadar majan urang geulis kasep bobok tamlek beunghar pakaianna lubak dibuk loba-lobak teu kalabot anger urang teh tina mani syukuran ka Allah anu kaduana sakosna mani lajeng ngaherang sebenarnya ngaherang nyata disebat rumengkang non rumengkang teh ibu lieur balideg mabok karaos pangikeun ku nuju ngidam ibunya teh eta teh nuju rumengkang ibu nuju mabok nuju lieur moal aya untung adi mah jagana laki teu ngarasaan ku mangidam tapi sok aya ibu anu hamil istri tapi nu ngidamna pamaget aya eta karunia Allah Subhanahu wa taala anu katiluna ibu gumulung ieu warna 7 rupi ibunya ari anu herang diku kain bodas atanapi ku warna bodas anu disebat rumenggang nyata ku warna koneng ibu kararoneng ditinggalin teh lieur teh lajeng ibu gumulung teh ngajantan janin eta gumpalan darah ku warna beureum iya aya saterus ge nya lajeng diteruskan ibu mangrupa anu kaopat sasina nyata mangrupa ngawujud mangrupa teu acan nyawaan ibu narika kalima ya sedebat tatakan batal kunang ge kerece maneh nyeri nyeri gitu nya balas neng betot ku neng sok nah betot aya nu karosa kumaha karosna nyeri oge nya aya nu nyepetnya aya peureusnya tuh gini-gini dan namanya nailu nyalain upama ningali bojo sedang menahan sakit ulah diantepnya ayo mah ayo geus nyeri ayo dibebenyeng beguh nyerieun kitu nya supaya henteu nyeri kumaha ngalika dibetot ku sia ku neng asoran ka payun tapi ulah masih anu leuleus anya anger eta dah masih anu heuras kitu nya anu lempeng dibetot ku pasihan kuning dibetot kuning pasihan ku anya 1 2 3 berang nah teras tah gitu sok teraskeun tuh nya sok teras gitu nya sok mangga sok teraskeun
Hapunten Pak Ustad, kasadayana bapak-bapak ibu-ibu anu ngarantosan Gusti ngajajarkeun anu peryogi pikuseneun beubi pisuluheun sareng ti papaneun di atos sareng diragajian heula ku panganten ieu papana kanya meningali kieu unggedan Pak Ustadnya marukan teu ngeunah manta kudu siling penak kitu nya jeung bojo teh ulah diantep wae ulah si Bupati Purwakarta diantep majikan teh kitu nya tuh nya tadi warisan terus utak-utakan utak-utakan tos cekapnya. Kenapa tadi Neng Sri merasa sakit? Karena Neng belum mengerti keinginan suami. Kenapa? Buat pegat duriatna, katilu pegat cintana, kaopatna pegat rumah tangana. Kalau tidak saling pengertian, kedah silih asah, silih asih, kedah silih asuh. Daripada jagening jaga hidup bakal pegat rumah tangga, urang putuskan ayeunanya keputusan yang tidak bisa diganggu gugatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kauru tenggulan karena basian daek dusung daek melentung daek kerami cirucing tong pisah di semur dumalah di alam dunia. Alhamdulillah. Ibu mah keprok Gusti urang dieu gunting pita teu dikeprokan komo lamun dipentaan beasnya urang dicakan dipenta keprok garares cepengan ayeuna ku apa mangakun aku ibu lajeng Neng sami gunting pitanya asapna bismillahirrahmanirrahim. Tah Neng bade kado putra gunting pitanya aduh gede keluarga anu engam. Alhamdulillah sami oge nya. Nah kitu nya. Ibu lajeng ayeuna ku ibu panangan anu katuhuna di tarian ku eta. Tah kitu sok. Tah tarian. Ulah tari pagi ibunya tari cangred. Iya, toh cakap mangga sami oge panangan nu katuh gunting sakedat pelanya. Dilemkeun heula. Mohon perhatiannya kepada Surbiat sebagai panitia Bapak Ustadz, mohon kesiapannya dan semuanya mohon perhatikan bahwa hari ini ada peresmian yang akan diresmikan oleh Bapak Jokowi dalam rangka peresmian MCK. Mangga sagunting kita. Mangga sami Bapak ku bapak nu ayeuna di talian panangan nu katuhuna di cangreud page tetap dalam kemudi orang tuanya. Nah sok tari cangreud ibu tari cangreud subhanallah walhamdulillah sanes bade di talian cenah ka Kapolres sanes nya cangreud page mama serang apa terus ngalepas tapi tetap orang sok kumaha sok mama pengalaman eta mangencakeun disebut nanti tah panangan ieu nu maklum ibu teh can pernah gaduh urang kali anu aya kalebat ka dieu tah itu keluar nu ieu panangan anu ieu tah eta panangan keluar tah itu juru foto di fotonya cik disun kumaha disun aduh diusapan aduh Gusti ya banyak buru-buru brol ayeuna adi eyong kumaha ngayong sok dang ding ding dang ding dang ding ding dang ding dang ding ding dang ding ari waos tacan janten ta ari kelek geus puluhan wow karea teruskan Pak Ustadz lamun disulkeun nami ka Pak Ustadznya ulah gagabah main ngaran budak si narko ibu aya tetangga abdi narko atuh ibu ari teu ngayong-ngayong narko ditembak polisi ibu isupna tos dia ngayong cobi ayeuna diusapan lajeng dibuka mangasok naon lebatna caranya dibuka. Alhamdulillah naon teh kasep dibuka lebatna teh sok amun ari manambung manya oge ibu yang diciuman ongko diusapan ongko nu bae nu kelo mikir heula kitu nya dasar lawa kanya hono camboga budak mah kanya mah beunang we di bobodo Ustaz naon namina kasep eta bulan gebok cau cek abdi can adu putra mohonya naon cik iya teh mayang jame punten kadi kasetnya nah tah tingali ibu puntennya ieu meningakeun mayang jambe masih sae teu can soek teu can bete kumaha kita can dipake
Urang anggo ayeuna sok gitu. Cik ningali ayoga ningali curugna jadul bakal bieu. Cik kaluhurkeun cik colok eta tengahna sok satu deui jos diutak-utak sok curug gitu nya. Sok terasnya sok kumaha we apa nu eta sanesna batur sok terasa diuyak-uyak badai kaluhurna kana pernah jero saeuting sok teras kaluhur soekeun nepi kaluhurna berewek kita lajeng dibakehkeun ku sok mun bakekeun kowe lupa bukan tingali buluna tingali jarna sok nyiram bos-bos ieu nya sok gitu ditawarkeun lajeng begitu-gitu Gusti meninggis rawai kia Pak Ustadz. Alhamdulillah alamin. Tah iya namina teh maya jame punten bade tumaros ayoga name eta mayang disiuman ku saha ku abdi diusapan ku saha ku abdi dicolokan ku saha ku abdi eta deui karangsak itu ku saha ku abdi hoyong senang hoyong bahagia dina rumah tangga seperti tadi tanggung jawab gitunya ulah sampai habis manis sepadi buang ari keur mulus diusapan diciuman ari geus rawek dari aku ibu sok loba anu kitu teh nya geus ruksak geus ramejur bari ditinggalkeun entong kasetnya deuk itu bade ieu ge kumaha hidupnya dibeureukeun dihideungkeun kumaha hidup jadi harus bertanggung jawab. Alhamdulillah hiji deui nya cing sok Kang Egi ieu cenah pasikeun ieu na yeuh karasan aya nu kieu Ustaz mah moal kan wari ka pasar we komo moal bade ka tukang kacapi tadi malohok wae ka si Ridho Roma kaset cek tukang kacapi kula teh aya nu waluya-waluyaan eta teh nu kahuruan sanes eta teh anu nuju munut ka waluyaan name gegorowokan 3 kali ka kuping teh tuh dijebir maneh henteu sepi di tadi ge berarti kerang tari sekali deui mental asal waluya hiji waluya dua waluya tilu alhamdulillah tukang kacapi ulah lain teh kalau lapsan eta teh Kang Yoga nuju munut ka waluyaan ka kuping teh mah cuma bengok maneh angger henteu sepi tadi ge entong kunaon kenas Pak Ustad, kunaon terus sanes, naros satu kacapi, Maria Bima apa tukang kacing ada budak bisa makan kegorokan dalam makan sekap sakitnya, urang buktos nah ya kawaluyan ayo betulus sok mangga dibelahnya. Para mitra urang belah waluyana mangga sok kasetnya dibelah. Aduh Gusti Allah bulan puasa sakadar ibunya rek molak walu. Aduh alhamdulillah tawah sekapnya tos mohon abakehkeun ayo urang anu nya urang boga urang mesti dipakehkeun lah tah gitu hiji emang sareng abah tentunya tah ya kong abah mangga anya tingalikeun sadayana kada tingalikeun tah ieu teh walu nah res teh aya waluyaan urang bukanya tinggalnya ningali curug nari urang sini corok-corokan mah asal kitu waluhna tah gitu keheula soknya asa waluh lajeng ditingalikeun ka payun tah siga naon kira-kirana siga waluh tong dibejaan mengke heula ieu merek nanyupangan teh di mah tingali ku ayoga mohon siga naon kira-kira siga waluh cik siapa jahanam ambeang bau naon ayo bau waluh hoyong bahagia hoyong senang segala gaduh sehat panjang 8 tahun abdi sasareungan 8 tahun abdi ngahiji ngalaki rabi neme ayeuna abdi diparingan anugerah ku Allah turunan putra abdi putra pojok cucu mama sareng cucu bapak Bili abdi aya kerebutan kelepatan lahir tu makaning batin hapunten pisan ti luhur sausap rambut dianggap sausap dampak
Abi terang kumaha jadi payahna mamah sareng bapa nalika abi lahir ka dunya ngonang kocak denge kuyang getih kegerungan jejeritan gogoakan nalika abi gubrak lahir ka dunya mamah jeung apa tipe proses aprak-aprakan apuk-apukan larian sasireun sabanjeureun sahuap sakopon mamah apa doakeun abdi tos rumah tangga ayeuna dipercanten kaduh turunan mudah-mudahan jabang bayi anu dikemen anu dikandung kupun bojo mudah-mudahan sing salamet sehat lahir batin mama nuhun pisan tina ka saya mama rubi firli li wali walidayya rumah kamarubbayani saudia Allah disun mama disun apana alhamdulillah sok ayeuna ka apa kasep anak apa bagja teman mulia teman anak bera beber layar tarik jangkar ngematang jangawang-awang nutupkan langit pintu muka dora simpai terus nyata neng anak apa kasep anak apa bapak ukur bisa ngerojong kudoa poe iya poe bagja hidup sida babalada rek boga anak yang coba apa sing gampil milikna, sing luhur derajatna, sing panjang umurna, sehat lahir, sehat batin. Berarti doakeun ku apa bagus. Bapak cekapnya. Salajengna ayeuna neng ngalih ka pagi dia. Sing salamatnya ieu teh meh hiji digapayunkeun nu sanesna engke di kamarnya ti abi mana meh hiji mangga ti nu sanesna ti ibuna ti ramana sok mangga nyawer neng keluarga saha sinan nyawer ka dieu neng makalanya sok neng heula keaanya sok sahawur alupkeun ka dinya kanggo bakal pangantennya tos disejogikeun anyut kurangna ieu iya orang sinal dicek nganggo panganten kayaknya kanggo bibekeun sok neng sawe sebatan esok mama alhamdulillah dibukakan lamah katinggal sanes promosi di mama aya 100 tah non sok aa mangga terus ibu tante saya mau ditantena calon bayi ya tah alhamdulillah tah nyawer sok sebatan mohonnya ibu aya mangga sok ibu kapayunan alhamdulillah kisah aya dari bibi alhamdulillah sok neng sebatan mohon sanes sok wah alhamdulillah tuh aya di ampropan ieu mah nya siga nama bener teh cek kitu nya sok sade aduh alhamdulillah rani mana Deden om kelas 3 om Surya atos ya tuh neng mau kaduhung
kalau umroh mah kira-kira aku mohon nu sanesna bila aya deui ibu nu teu kasebat sok kade bilih-bilih. Ibu teruskan ke Pak Ustadz, saur Allah pami urang mapanin rezeki hiji, maka Allah bakal bentos 10 kali lipat di alam dunia hari kakene, jaga ning jaga mah 700 kali lipatnya. Yang tenu masih 50.000, dinten ayeuna bakal masih artos 500.000 piraku teu kabitanya. Engke mah ibu nu 7,5 juta gitu, engke saksi ayeuna mah nya. Sok mangpeng diobral ya mangga 10.000 3 kilo mangga barang anyar ya. Atau saya cekap sakit atas anu masihan alhamdulillah singka bentosan dia kamu bakal pengantinnya nu teu mati nusihan nu teu masihan teu tanggal waler pokokna namanya amin ya rabbal alamin. Neng kapayeun kayaknya di eta heula kang ing sabaraha soknya aa di eta heula nya eta heula Gusti mantap sing sering 7 bulanan teh nya mohon ke pamigara putra 7 bulanan teh ya. Ibu bapak sih yang gede mami ngayek seruh atau napi siramas plus kieu pengantin. Anak sok tah kamu orang kali marawis. Sok leueur geunana mangga cenah teu mas akhirnya tos di perancahan. Sok pasigeunana ieu walu ka itu kuangan leuteun sok pasigeunana. Didi ayo bagian walu pasigeunana we nya ulah ada bau rezeki sok pasigeun sampai peryogi gitu sok. Nah, kitunya sok. Engkau itu. Pak Ustad punten ke sangakeun ieu cai tina pangaosan tadi disangkeun ka ibuna kang aya wali bakto. Pengantin tinggi sasihannya. Pengantin ini Pak Ustadz. Ibu mah kali ibu kelas pepet sun ibu alina kiri kanan. Iya, cekap nomor ibu ngajak ke dia, bapak mohon bapak bisa meninggal bapak. Sun keningnya. Suaminya sekarang aja udah disuruh setengah anak.
mesra ya mesra ya. Iya, sekarang Rohman. Iya, mengadil bocoran langsung ah. Silakan dibocoran. Allah wala quwata illa billahi aliyul azim sekedapnya. Ambil ya, kata semua masukin, iya dimasukin di sini, iya dimasukin, ya semua ada Bapak. Alhamdulillah, ya saya simpan di situ, iya udah berdiri garis sampingnya, Ibu nanti istri iya saja nanti kamu kedua selanjutnya Ibu Lilis. Iya, 1, 2, 3. Nah, ibu. Iya, alhamdulillah. Mangga salajengna ayeuna Bapak Hengki, mangga Bapak Hengki. Sok. Dingin masih jangan. Bagi ibu bapak dan bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Cek alhamdulillah. Ya, selanjutnya mangga bapak. Ya. Punten ibu apa nak? Pasal ini sekedar ya. Nah, di kamar dia nak. Kemana di kepain dia? Pasal ini punten China sana kadir. Bapak tidir. Siap, ayo tadi sambutnya, ditangkapnya, kucurkan ke dia, dikucurkan. Siap. Kadirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sebelum laksanya. 1. Sok, bur sekalian sok keluar. Iya. Terus simpan di dinya. Simpan di situ. Sangat bedong. Ambil bedongnya. Siap, 1 kali pukul ya. Siap. 1, 2. 1, 2, 3. Jret, tepuk tangan. Alhamdulillah. Selamat. Simpan ini. Siap.
semuanya. Ya. Ayo. Anak-anak, ikuti. Iya. Awas. Di lebarnya ayam mas 5 gram. Ayam artos kan aku 500.000 ini. Siap. Siap. 1, 2, 3. Wah, alungkan. Lempar. Awas. Yuk, ayo sih. Oke, sekarang. Kepikir dulu. Awas posisinya. Itu nyala. Sadar. Ser. Siap. Siap, lempar. Yang tinggi lemparnya. Ya, tinggi. Lempar itu alur lemparin ke atas, siap. Ya, 1, 2, 3. Yo. Alurkan dari atas, alurkan ya. Subhanallah. Iya. Iya mah cara liku itu artos. Aduh, gusti kita baru ke dulu transaksi. Bapak, sini Pak. Di sini. Iya. Iya. Terima kasih. Selamat jalan. Luar biasa. Berkesan. Selamat mudah-mudahan kembali. Bukan solehahnya. Istri. Ya pasti ada awal-awalnya. Mohon maaf bisa prosesinya. Salamannya. Ini jangan mana. Di pangku sanakan di pangku mangga sama itu. Jalan sekedar. Ya. Iya. Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak Ibu. Sudah acara pesta 7 bulanan yang disiarkan langsung di layar kacanda yang mudah-mudahan pada sore hari ini kita bergembira semuanya ya. Sebelum kita berpisah di acara seputar 7 bulanan, kita akan coba cek and recheck di reportase sore di acara seputar 7 bulanan. Di sini ada sang suami tercinta dan kemudian di sini ada ayahanda dari Neng Sri, kemudian di sini juga ada ayahanda dari Mas Yoga ya. Kita akan coba berbicara dengan beliau. Ini Yoga luar biasa ya, hari ini pesta sangat meriah disikan oleh 3.000 penonton nih ya, satu kampung sore pada nonton. Insya Allah hadirin saya akan masukkan ke YouTube 2 jam lagi atau 3 jam lagi, nanti jam 6 sore langsung bisa dilihat ya. Jangan lupa di like, subscribe buat semuanya ya, dan baca aja nanti di Buringas Group akan terbuka acara 7 bulanan dan akan dilihat ya. Ya selamat sore Yoga. Selamat sore. Alhamdulillah, gimana perasaan dan punya anak yang akan pertama kali ini ya? Atau ada doa khusus permintaannya? Penonton di rumah pengen tahu, silakan Pak. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk semuanya yang telah hadir di acara saya, dan saya mohon doa dari Bapak Ibu semuanya, semoga nanti di lahiran anak saya bisa berjalan lancar, dikasih keselamatan, berkah barokah ya. Mohon doanya dari semuanya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan anak 1 pantang mundur, tembak siang malam jangan sungkan, anak 2 akan tambah gaya ya. Jangan lupa buat anaknya tetap berdoa, memohon dan memohon ya. Bisnisnya terus berjalan ya, kemudian jabatannya terus makin meningkat sehingga kita nanti punya satu anak, punya tambah tanggung jawab ya, banyak rezekinya, amin. Kemudian di sini ada dengan Bapak siapa? Bapak Haji. Bapak Haji, silakan Pak sampaikan, ucapkan kata Bapak. Cucu keberapa Pak? Cucu berarti yang mau ketiga ini. Iya, mau ketiga ya. Mau ketiga. Ya, mau cucu ketiga katanya ya. Pak, ada kesan apa? Sampaikan, apakah kesan hari ini sedih atau bahagia atau senang? Sampaikan, karena penonton di rumah ingin tahu. Ini yang sudah sini Pak buat YouTuber ya. Ya, dengan acara ini saya sangat bahagia sekali. Ya, mungkin ini apa tuh pertama kali saya merayakan ini anak pertama kali ini.
mudah-mudahan cucu saya diberkahi lahirnya, diberikan keselamatan dan kesehatan buat anak mantu saya, tetap sehat selalu, panjang jodohnya, dan diberikan keluarga yang mawadah, warahmah, sakinah. Demikian dua patah kata saya dengan tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kemudian yang terakhir dari Bapak Saroni. Pak Saroni, Bapak punya anak berapa, Pak? Alhamdulillah saya dikaruniai anak 3, yang 2 perempuan, yang 1 laki-laki. Dan secara kebetulan ini anak yang pertama tadi sudah dijelaskan ya anak yang pertama, tapi walau demikian dia punya anaknya jadi yang kedua nih. Sebab dari yang pertama, yang kedua sudah duluan, sama dengan besan. Cuman kebetulan dari sebelah sana laki-laki semua, anaknya 3. Kalau saya 2 perempuan, 1 laki-laki. Dan ini sama-sama dari sebelah sana, istilah dari besan anak pertama, dari saya juga anak pertama. Dan alhamdulillah kami memang sama-sama tadi betul-betul menunggu, istilahnya cukup lama ya, menantikan. Ya akhirnya sekarang dikaruniai, alhamdulillah. Kemudian kami juga tidak lupa mohon doa kepada ibu-ibu, bapak-bapak, ya terima kasih doanya. Ya kami insya Allah tidak putus, tidak cek bahasa Sunda mah kepetot-petot lah doa supaya menjadi anak-anak yang soleh, yaitu Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zuriyati rabbana wa taqabbal du'a. Itulah yang namanya. Semoga betul-betul ini menjadi anak yang soleh ataupun yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini kelihatannya dua keluarga ini bersatukan oleh Allah, mempunyai hal cerita yang sangat sama ya. Mudah-mudahan diberkahi Pak. Bapak juga panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki ya. Terus juga Bapak Saroni. Terima kasih juga buat Bapak dan Ibu guru, terutama Bapak Ustadz Abdul Thalib yang telah memandu acara tadi, luar biasa sekali. Nuhun pisan Pak, mudah-mudahan jadi berkah. Ibu dan Bapak sekalian, atas nama keluarga kami ucapkan terima kasih. Juga terima kasih, mohon maaf kabar binan ya. Alhamdulillah hadirin, sampai di sini berjumpa dengan saya Anda Bima dari kru bekerja perawat kerja di tim televisi YouTuber buat semuanya. Dan sekali lagi, jika Anda suka, kasih tahu kawan, bila Anda kecewa, beritahu kami. Eva Wedding Organization, terima kasih. Dan di gunung-gunung, di sana gunung di tengah-tengah Pulau Jawa, semua tidak seminggu. Yang penting pengantin berdua sepanjang masa, bahagia dari dunia sampai surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayam berem, hayam kate di cana kawalahar simkuring nages capek tegua tukang video hayo. Untuk katang guna. Nulisan sampai jumpa. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.